Putih. Orang teh namu tapi orang sejenak nanaon teh oleh di kota mereka kampung. Wios atuh pan ngara repot alabatan ge urang ada mal kopinya. Aya kopi, goreng pisang kayak geura. Lah, mantap deh. Jadi namanya petak kopi, goreng pisang. Apa lah? Tadi kan aya bagi lu. Ya. Ya aya tamu. Yuk. Ada apa, Man? Iya aya tamu ya. Oh yaudah, ntar saya bikinin kopi dulu ya. Siap. Mangga anu aya mah keluarkeun. Anu teu aya kelarian panginten. Putih, Pak. Pada di sauran. Bang, petek. Kebeneran kan payu cici acan ya teh. Beneran aya ngobrolan. Ya Ibu, teuing Bu. Yo, mani. Dadakan ya teh Bu. Garalik petek teh. Bener ya Bu dah. Sami kenging meser ya. Karot sabarahan. Ieu teh 10 kilo Bu. 10 tilu murah meureun da nama isu. Moal Bu. Da melak-melami. Pengen petek. Betul Pak, dia oh ya orang kota. Nah, ini nyata orang kota. Ya mah peteuy, di kota mah pete, Pak. Emang gitu kesa mata. Sudah mulai sama mata majang naon kumaha ngitung naogenan. Timah Sok borong lah kabeh. Tah ka orang kota mah moal dijual 10 tilu. Sok aya wae si eta mah. Sabaraha atuh teh nu raresna? Ibu mah sok we 10 tilu kan ulah dibeja-beja ka orang kota mah. Moal dipeja-peja wios, tutup mulutna we 2 jadi 10 5. 10 opat Bu kan ieu tamahna tah nu kolot. Alim Kolot ogenan wah amis Bu. yang ieu naon eta mah peuting kolot abi mah resep nu kolot da resep oge nu ngorang. Mang, nu mecerot Mang. Oh, itu resep nu mecerot Mang. Orang-orang kene gitu Mang. Nah, iya nu kumecerot Pak, ngan leuwih anu kumecerot mah engke we jeung si ibuna di imah di ditu. Guys, emang apa-apa wae. Coba lah Mang. Gimana we ketemu mecerot ini Mang. Lah loba nawar hayang nu kolot hayang nu meujeun ada urang ge meuli tina tangkal teh ieu teh kabeh ge diborong. Ek nu ngora nu kolot tah ieu mah ek dibeuli syukur henteu kajen kabeh kudu dibeuli tah. Ajeng ieu nah. Sabaraha ya diborongkeun Kope lah ka ibu mah 200.000 tah terus jeung ieu nah tah Bu. Bonusna nu ieu. Ya. Ayah, Ada apa, Man? minta uang 200.000 ngaborong tepel. Aduh, saya nggak punya uang, Man. Nih, ada 500. 200.000 ayah, lain 200 perak. Ini kan 500.000. Masih kembali 300. Kalau 200, Iya mah 500 perak ayah. Ya 500.000. Hah? Naon ieu mah jajan budak teh geus moal daekkeun. Kaantun make kacamata. Mung ye. Coba itu orang kota pasti loba duit. Tadi nggak nawar tapi orang kota teh ngadon ngajauhan. Curiga teu bogaeun duit teh wae ieu mah. Sabaraha Mang? Nah, ieu mah di kacamata orang kota loba duit tadi nawar. Kok ieu ku abi dibikeun kabeh ditambahan ieu 200.000-eun. Ditambahan angka 2. 200.000. Wah. Antum we orang kota di kacamata duit paribasa teu ka bawah. Ngira. Duit 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 dolar ya. Iyalah. tak kembali. Kembalian. Kantun ngomong orang kota kacamata era datang kan aya niat aing teh dagang putih jeung dagang nangka teh hayang aya leuwih sugan bisa nyanu. Ieu mah anjing kudu deui wah itu pamajikan kieu mah nu hasilna. Batan. Buka duit teh. Cuma war duit ya. Kita kelipet teh. Anggar we ta ujung-ujungna kurang kita bayar. Karena tadi itu 266 200.000 euy, Mang. Berapa?
Iya, babaturan didinya kantung di kacamata 200 ribuan gen alasan ke mau duit ngerakeun. Sok atuh bayar 200 ribuan. Mamang ayo orang kota mah cenah nyarat artos cash ieu teh. Mamang ngadu nomor rekening, paling ku abdi ditransfer mamang. Lah aing mah Pak ulah ngalilieur urang geura rajin ku nawarna rek meuli. Kan apal urang teh orang kampung. Teu apal transfer teu apal naon di dia mah aya duit. Kesok meuli eueuh ulah. Geus kitu lah lieur aya duit 500 logam. Ieu gambar monyet nih. Aduh, aing mah lieur jelema teh. Sok atuh mang bayaran mang, abi mang nya. Bayar sabaraha ieu teh? 200 ribuan ya Pak, ieu teh. Besok dibayar enak. Tapi merenang kieu nya mangnya da dari orang kota mah duit teh beda di batur. Ya. Sok we ieu teh merenang 20 ringgit, merenang 5 ringgit kok kasabari teh. Oh nya. Sok we tah kumang tukeurkeun ka dinya masa rokok sabungkus tiasa ka warung paling gigir tah. Ieu artosna artos di Malaysia. Ieu mah artos ringgit sok. Angsuna keur mamang canak sadayana. Apa teh orang leuweung, orang kampung, dia kudu meulikeun ieu aing mah teu kaharti daripada teu payu pamajikan ke balik barang di bawah deui mah teu ngamuk ieu mah geus we ah. Ka warung we meuli rokok meureun nyaman. Ah, mang. Matak dibere duit kieu teh ameh awet kapake meureun satahunun. Da soalna ameh moal panjuri ku mamang teh dijanji mah. Jadi awet duit teh mun dibere duit 200.000 mun mamang dijajangkeun ke anak pemajikan. Tah sok aya ameh awet mamang ieu ieu komitmen teh mah beak ayeuna. Tah duit ieu mah bakal awet mamang. Jadi mamang teh kudu nganuhunkeun dibere duit awet satahunan. Tah da mamang mau bisa ke Malaysia meureun. Wah ieu teh ngelieur ieu orang kuatna aing teu hafal gitu. Tapi ieu teh bener kitu payu. Arek diajaran we manehna nitah meuli rokok ku aing mah. Sugan we leuwihna loba ieu teh. Ah. Ieu mah bener-bener daripada aing dicarekan ku pamajikan balik teh diarah. Ah mending diajaran we ka warung atuh ah. Yang geus lah. Ku didieu diajaran ka warung dibelikeun kana rokok. Awas lamun bohong. Mau bisa balik di lemur ieu. Ari tadi eta urang kampung dibere duit Malaysia. Emang eta payu teh di kampung dia. Nah, maka diberi duit dia teh mah. Kan ada orang kampung tuh bisa maca. Jadi main duit teh awet dijanji mah. Sok aya dalam ditah ngaheja. ini kebubu di baso itu Pak. Ya era penting orang-orang putih orang. Enak. Kita dapat teh kan? Asik. Heula itu teh. Masih mang teh. Eta ngijikeun teh bener. Karunya euy, tadi itu masih mang eta duitnya bener teh. Duitnya mah duitnya eta teh. Asli. Cuma Bang ke Malaysia eta teh duit teh. Da enakan urang teh hadir kali niat arek balanya, suka teh bakal nyuguhan boga imah. Ini boga imah kan nyusahkeun ka pangayarkeun. Nah, cuma urang aktif we nama lah. Kagok urang di dieuna sirana mah disuguhan namna yang kopi ge. Sirana mah urang mah di dieu mah asa katipu ditapang mayarkeun, urang mah ieu menang teh gratis tuh. 100.000 dibayar ku duit kumaha payu di Indonesia. Tuh orang kampung urang mah paham dia. Tapi bener itu asli. Ai asli jeung teh mah duka eta teh pamere disorot eta teh dari Pak Dusia duit asli Indonesia mah sok paribasa kacoceng ke jajan budak duit eta mah kan teu payu jadi mau dikajan-jajankeun duh kana leuwih laku jeung kana mah di urang mah gitu Sakam dengan euy. Berak, gak balik deui nya. mun dia tanyakeun mah urang mana sih Bang jadi ngareuna abi teh kita meuli rokok urang teh ka warung bukan we meureunnan ku tukang warung di layanan Sabodo tingnya. Tinggal meunah heula. penting mah urang mah dahar Heeh, bener. beuteui gratis tidak tahu urang nang nyobakeun juga imah bayar kapalnya Eta jelema ka aing nipu geus peuteui aing ieu aing ngadon dicarekan ku tukang warung. Mana jelemana? Tuh nya da eueuh. Aduh, ieu mah bener-bener nipu ka aing. Teangan gara
Gak bener orang kota mah gelo kina-kina ke orang kampung tuh bisa maca tuh bisa nang dia ngomongnya duit Malaysia lamun cenah loba ieu na cenah leuwih ti 200.000 belikan rokok ku urang tapi teu payu bengadon dicarekan ku tukang warung bener ngaliurkeun teang ku aing sakacukang di mana tapi kosongnya urang mah tangka panggih mah balik ku aing yo weh mana itu jelmanya amananya yo weh mana itu jelmanya amananya Wih, enak makan sama petai. Ayo makan. Ayo, makan. Tuh, Ini. Ayo makan. Ini. Ya. iya aing ibu mah orang kota ongkong boga imahna kabur aduh kurang mah bisa balik sieun ku pamajikan lu ngaborong putih urang nu ngadagengkeun aing kumaha aduh tuh geuning sada nuker ngarobrol gitu maranehna ngeunah aing sarekan ku tukang warung teh naon cenah ieu aduh iya mah bener-bener aduh iya paingan aing ngeunah maranehna ngeunah ku teh aing geus di dalahar ngeunah bener jelema ieu aku orang kota ka aing nipu kina-kina ka orang kampung aduh astagfirullahaladzim Ya. Cek urang oge. Pasti datang. Bener mah. Aing mau tanggung jawab ya. Bingung kumaha ngajawab nanya. Kumaha mau dilaporkan penipuan, da urang ditipu meureun data apa duit urang kadua. nah urang mah teu apalna naon urang mah hayang mawa duit ka imah urang dieu ku tukang warung diusir era rokok geus diudud maknya cenah ngaduitan ku nu kieu imah jang cocokanan budak cenah arek kumaha Mang, mampela di dia, Mas. Mampela sok. Kalem. Mampela di dia. moal urang mah sing alah kumaha ge urang tetep hayang duit sieun ku pamajikan aing mah bisa balik ieu Mang hadiah we mah. Kayak urusan anak, geus beres dahar, kayak urusan. Mamang kan jauh-jauh lelempangan, urang dahar heula. Keun ke masalah peuteui mah. Urang dahar, urang tipu urang terus dahar. Urang dahar sadar peuteui, ada peuteui di dahar ku manehna meureunna. Itu lumayan urang mah. Itu orang kampung mah. Ayo Bang, ada. moal urang mah masing kumaha dipapaksa ti dahar oge moal ieu kumaha urusanana peuteui geus dibalongkar geus didahar duitna adon duit palsu geus urang mah ayeuna mah rek init neang hansip aing mah polisi kampung Mang. Kade. Ulah Mang. Kadi heula. moal mah di dieu mah masing di kumaha ti dahar ge urang curiga ieu kena urang dahar ke pas geus dahar pasti tah lunas mung yang duit heula sok lamun duit arek geus dibere duit arek dahar urang Ye, Mang, tadi ye. Ayeuna mah Mang teh mampula. Sok heula ayeuna mah mampula. Kayak dibayar tos Mang. Sok. masih di kumaha Pokokna mah ayeuna kieu. duit Nya, keun ek dibayar oke. Sok we mampula ayeuna mah. moal di dia mah kantun we tadi di kacamata nu hiji itu mere duit ieu nih Engke dibayar sok nu teh. tuh aya polisi Nah, aya peuteui, aya goreng jengkol. polisi kampung tuh hansip urang geroan Ulah Ini pun Mang teh mampula we. ngeunah dalahar Sok Mang karek jeung naon teh goreng tempe. Moal. Goreng jengkol. Moal. Di kampung Tamang kita resep. arek cik ngajaran jeung kangkung mah Sok kotak sok ayeuna teh mampula. Keun kage dibayar. awasnya situ aya polisi kampung di ditu urang beja laporan ka hasib ya. mantapna Mang, cicip lah peuteui nu Mang meh dijual ka batur kumaha cobaan da urang ngeunah cik urang mah sok. Cicip hiji heula. lah urang kan ieu dibeli ku didinya orang kota urang menta ieu Sok. nya sing ridho Ya, sok. kan kayak di duitan nya
Oh, cicip pula mang. Ih, kurang ajaran. Cicip pula hiji mang. Oh, apa? Alhamdulillah. Lunas mang, dak kumbang di dahar lagi. Kurang macan di dahar. Kumbang biolaan di dahar. Tak kudu dibayar mang. Lunas mang.